Tah aya nu komen di luhur sana lamun ngirim teh sana jeung anu balanya nah tah ieu ciri-cirina di pasar geus nu balanyana sepi nepikeun ka kudu mawa jeung nu balanyana naon atuh gunana urang pasar jeung kudu mamawa jeung nu balanyana geus we atuh nu balanyana jiga balanya di lemur ulah dibawa ka pasar dibawa mah jeung nu balanyana atuh da meureun wayahna we meureun usaha mah aya keur rame aya keur sepi nya wayahna we kudu disyukuri damal anger wae atuh tah ieu kagabutan orang pasar lamun geus eueuh nu balanya paribasa teh bawa jeung nu balanyana atuh da kudu dibawa mah jeung nu balanyana ka jeung gugubug ka pasar tuna we di lemur jual di lemur meureunan matak dibawa ka ditu ge meureun nu balanyana di lemur mah ukur balanyana saeutik mah bisa loba wayahna we